Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Urang teraskeun deui kana hanca ngalugot matan kitab Sapinah nyata bagian pasal aqalul haidi. Mangga nu bade ngalogat disiapkeun kitabna. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal aqalul haidi ari pangsaeutikna waktu haid yaumun eta sapoe wa lailatun jeung sapeuting. Janten ari pangsaeutikna waktu haid teh ngan sapoe sapeuting eta pangsaeutikna. Wa golibuhu jeung ari galibna haid situn eta 6 poe au sabun atawa 7 poe. Anu nomor kadua anu panggalib-galibna sering haid di awewe teh nyaeta 7 poe atawa 6 poe 6 peuting. Wa aksaruhu jeung ari lobana waktu haid homsata asaro eta 15 naonana yauman poena walayaliha sareng pirang-pirang peutingna itu homsata asyaro. Anu panglila-lilana waktu haid paling lama waktu haid itu 15 poe 15 peuting eta pang lila-lilana waktu haid. Aqalu tuhri ari pangsaeutikna waktu suci baina hada haidotaini antara dua haid homsata asaro eta 15 naonana yauman poena. Wa golibuhu jeung ari panggalibna waktu suci teh arba'atu wa isruna eta opat wa isruna sareng 20 naona yauman poena au salasatun atawa 3 wa isruna jeung 30 naona yauman poena. Janten ari pangsaeutikna waktu suci di awewe antara dua haid nyaeta 15 poe atawa 15 poe jeung panggalib-galibna teh 20 poe atawa 30 poe. Walahada jeung henteu aya batasanana li aksarihi pikeun panglolobana itu zaman waktu suci. Aqalu nipasi ari panglolobana waktu suci mah teu aya batasna. Aqalu nipasi ari pangsaeutikna waktu nipas majatun eta sagejrotan. Wa golibuhu jeung ari panggalib-galibna waktu nipas teh arbauna eta 40 naona yauman poena. Wa aksaruhu jeung ari panglolobana waktu nipas situna eta 60 naonana yauman poena. Sakitu wae mudah-mudahan aya manfaatna khususna kangge singkuring umumna kangge urang sadayana. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.